Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sareng ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Dina dengan ayeuna urang medar materi ngeunaan paguneman. Naon sih paguneman teh? Paguneman teh obrolan silih tempas antara dua urang atawa leuwih. Teman ngobrol atawa ngawangkong teh mangrupa hal anu mindeng dilakukeun ku urang dina kahirupan sapopoe. Ngawangkong mah bisa jeung saha wae. Bisa di mana wae. Kitu oge jajarna bisa ngeunaan naon bae. Tah upama dina karya sastra mah paguneman teh disebutna dialog. Ari basa nu digunakeun dina paguneman gumantung kana suasana jeung batur nyaritana. Upama urang ngawangkong atawa ngagunem catur sareng babaturan, biasana basa nu digunakeun nyaeta basa loma. Sedengkeun upama urang ngobrol jeung anu anyar pinanggih atawa jalma nu dipika hormat, biasana basa nu digunakeun nyaeta ragam bahasa hormat atawa bahasa lemes. Tah siswa-siswi sadayana, aya hal anu kudu diperhatikeun ku urang dina lumangsungna paguneman. Naon wae nya? Nu kahiji ngaregepkeun nu keur nyarita kudu daria. Kaduana henteu motong kalimah atawa ngaganggu omongan batur. Iwal dina kaayaan anu perlu pisan. Anu katiluna nyarita kudu daria. Sorana bentes, tetela, wajar, teu aya kesan saperti anu cowong. Anu kaopat nyarita kudu antare. Teu gancang teuing, teu ngayayai. Anu kalima naon-naon nu dicaritakeun ku urang teu mengpar tina jejer anu keur digunemkeun. Anu kagenep nyarita ngagunakeun lentong atawa dina bahasa Indonesia disebutna intonasi anu merenah. Anu katujuh nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah sarta pasemon anu marahmai. Tadi dia ibu aya contoh video paguneman, mangga ku siswa-siswi regepkeun. Saparantosna ninggal ieu video, mangga ibu bari masihan pancena siswa-siswi ngadambel paguneman, topikna aya 3 pilihan. Anu kahiji paguneman jeung babaturan, anu kadua paguneman jeung indung atawa bapa, anu katilu paguneman jeung guru. Pancena tiasa dikintunkeun ngalangkungan WA atanapi email. Tah, siswa-siswi sadayana sakitu pengajaran ngadanget ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna. Upami aya nu teu ngartos mangga tiasa naroskeun ka ibu ngalangkungan WA. Tepang deui di video-video pembelajaran anu sanesna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.